Hujan deh. Maksakeun aing hujan ge ulin ka Kabogoh. Kamu usum tiris kieu mah ngapel. Ayeuna teh malam minggu coba hujan bagong aing apel. Bukan geraheun bukan anyir lah. Ya perjuangan apel jalan becek anjir. Bot. Ka mana Aing apel goblok. Wah, kos nu laku anjir kitu. Aku atuh aing mah goblok. Saya ka mana deh? Sarua aing ge puguh aing mah da laku atuh kasep. Apelin? Sarua. Sedeng malam minggu ayeuna teh coba hujan. Barang ya aing rek kabah ditu. Sarua aing ge ka ditu. Arahna sarua. Hayu barang jeung rek tilu. Hade dek ayeuna maneh Nya aya kamajuan aing mah. Bro tuh bot lila. Siara kamarana barudak hujan-hujan kieu. Rek apel atuh bi urang ngeda jelema atuh. Hujan kieu mah sedang apel. Sia mah kos nu laku wae ieu teh. Ari hibi kos teu apal pan urang gara rantong kieu biraku teu laku ka awewe. Ganteng kumaha eta beungeut jiga bayawa kitu. Jiga bayaw kumaha hari ibi daripada ibi jiga meuri menjen wong ini tah. Udat aing mah. Jak. Woi, Mana? rek apel atuh aing mah. Kok mau hujan-hujan kieu mah? Sia ka manana deui? Sarua aing ge rek apel jeung si Ebod. Si Ebod di belah ditu di awewena. Emang sia para rayu gitu ka awewe? Aing mah sacang caya. Tipe cara maraneh kudu lalaku mah aing mah teu saeutik teh percaya aing mah. Nya pahayu atuh urang ge. Tah jeung si Ebod nyebodna. Goblok pisan si Oyo teh nyaon aing ganteng kieu goblok teh jan. Murah wang ini lah rodat teh. Cek ngilulin. Wah tuh saarah mah jeung sanariah ya tuh barang ini jeung aing sia teh lamun percaya kabogoh aing panggelisna. Duh sayang hujan-hujan kieu romantis romantis pisannya. Atuh Berduaan bobogohan urang teh. Tapi nya ngomong-ngomong Neng tas gaduh ka Bogoh teh acan? cacat Wah bohong Neng, nya atuh manya Neng secantik kieu heueuh teu boga ka Bogoh asa teu percaya mah ih. nya Sia teh Waduh. lamun sia nempo kabogoh aing sia kudu kabita anjir. Ah, Demi Allah aing mah. Kabogoh aing ge gelis. Ngomong-ngomong ari imah Kabogoh maneh mana? Iya. Iya. Heh, Pan imah Kabogoh aing ge iya. serius goblok. Bot ari imah Kabogoh sia mana? Iya di. Anjing. Nah, Boa-boa. kumaha awewe teh dek ieu mah. Buah-buah ya mah ya. Balik sia geus jadian jeung Demi iya kabogoh awewe aing mah. ban Kabogoh awewe. Aduh aing mah. Demi iya kabogohna. Wang tempo lah, wang jelaskeun gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang ari sia jeung saha eta? Aduh, panjak ieu Kabogoh aing teh jak. Kabogoh sia ieu. Heeh. Kabogoh sia deui, Bang. Sarua ieu. Astagfirullahaladzim. Koplok. Ieu kabogoh Neng. Neng teh poho deui tadi teh. Aduh, nikah poho ka Poho. ieu mah. Ari Neng cenah tadi singo ngakuna ka ate. Henteu ari ngomong ka didinya kumaha? Can boga ka Bogoh cenah itu mata kurang ge ngapel ka dieu. Geus ayeuna mah tanya si Neng Ari maneh saha atuh? Aing kabogohna atuh. Nu balik sia teh. Demi aing tah. Aduh. Aing kabogoh si Neng. Ari geus kieu atuh kumaha tuh? Tanya rek milih Sok saha. tanya si Nengna. Neng rek milih saha ieu di antara opat. Bon. Tah ayeuna mah geus puguh kieu mah meureun bod. Heeh. Pira aku mirih nu kieu, Neng. Bae teh mah loba duitna. Ga euy. Anjir. Neng. Lengankeun bae lah meureunan. Baik. Anjing aing eleh gos. Ari kitu mah urang mengakuinya. Alah urang mengakui. Eleh heuh bae lah. Geus lah urang balik-balik ge mah geus mah balik milih si Ebon cenah. Mulai ti ayeuna mah urang putus Neng. Putus. Nya Terus lah wae lah. balik. Putus. Aing Wae urang balik. Sia dibulu ka aing. Aduh, atuh sayang tong galak kitu Ampun. Eta nu bogohan tinggal ngajak wayah kieu berang kene. Hayu atuh sayang buru-buru. Buru geus teu kuat. Hai buru